Antri ke optik bibi komplain ya. Komplain naon? Kacamata. Kan kamar teh ka dokternya diperiksa bibi teh. Heeh. Tah cek dokternya kudu ka optik cenah. Terus Iya geura naon? ieu. Salah teh. Kurang minat atau kumaha? Lain. Ya geus bener teh. Eta sugan dipake ngeunaheun teh ku bibi. Ara bener tangan aya kacana wungkul mata nama eueuh teh ah. Anjing. Please bi. Ya, kacamata teh emang kaca hungkul ieu, kaca hungkul. Pira ku bibi anjir arek diganti panona maksudna di optik bibi kahayangna ieu aya kaca terus aya pemataan di dia duanya. Boy bah. Parah anjir bibi aing ya. Ampun, teuing teh bi kieu emang kieu bi. Teu kudu ka optik deui henteu. Kebayang anjir bibi aing diganti ku panona meureun kunaon atuh meureun ieu. Hah, bisa wae iya ya anjir manuk dadali ya. Lain orang mah euy mo. Sok salut anjir ka kolot zaman baheula nih. Dararaik ngulik ilmu teh. Tapi yang aya nu bisa ngaleungit nih kolot baheula mah. Tuturak di kadek mah geuningan. Luar biasa bener kolot baheula mah euy. Heueuh nya euy. Kolot ayeuna mah galoreng nya. Galoreng wae teh. Heuh geura aing ngadahar sukro mah teu teurak. Giliran ka kadek teurak geura. Anjing. Aki, mana si akinya? Kita mau kayu putih. Aduh, aing sup angin itu. Aduh. Aya naon, Bah? Kumaha, Bah, aya naon? Ya, inung maneh jeung urang teh jeung abahnya asup angin. Gitu. Pangmeulikin kayu putih, Jung. Oh nya Jung, poe nya. Nya. Ulah lila nya, dipake ayeuna. Nya, Bah. Si Abah nih tah meuli kayu putih. Nah, kayu putih mah da loba. Dasar belegug. Duit megang urang we ah. Gimana nya euy di dapur sugan aya nyokot heula. Si Abah nih tah neangan kayu putih. Ah, iya we orang kerik engke. Aduh, kemana si Aki? Ampun, titik meuli kayu putih lila teh ya Allah. Ampun budak, kemana tuh? Hah? Geus tah. Euy, kayu putih teh. Hari mana teh kamana wae tah. Apan warung teh deket kut ngampleng jam-jaman kamana wae mana eta? Ari Abah. Neangan heula biasa kulalang kaliling ka ditu ka dieu. Nah, apan warung lagi ada deket eta teh. Oh, dirinya mah. Ari geus kumaha ieu? Iya geus meunang. Mana sateh? Ya teuy sateh teh neangan kayu putih. Astagfirullahaladzim. Minyak kayu putih jang asup angin jang inung maneh jeung awah nah sateh. Moal teh. Ari tadi mitahna kang meulikeun kayu putih. Ate salah, eta kayu putih mah. Sateh aing nu belegug, maneh nu belegug sateh. Belegug teh ieu sateh. Abah atuh nu belegug bah. Nah, Eta meuli kayu putih. maneh nu belegug ini teh sakaritu salah. Ini teh maneh nu belegug sateh. Asar si botak. Botak kakot awas sih kakot di bukit sateh. Sia anu botak. Brad, kumacing ngabedakeun randa jeung parawan tanpa diasaan. naon seteh pertanyaan teh anya nih jorang saroceng. Jorang seteh. Ora yang mau jawab lagi anjir. Ih, Brad. Kapan eta teh edukasi, Brad? Jangkan can-can kararawin, Brad. Da kudu apal meureun. Sih. Jangan bedakan nama geus kawin. Berenang airana mah pernah kawin, mun parawan mah can pernah. Bener teu? Cek aceng mah lain, Brad. Sinah rarenang. Si randa jeung parawan teh Ya terus? tangke ditinggali ngaburu busna, Brad.
Beda iyo lamun randa mah burubusna gede, Brad. Lamun pawan pasti leutik. Anjing. Saroceng ieu. Lamun kitu konsepna, Ceng. Ya. Henteu kudu ka kolam renang anjir. Dalemkeun we dina baskom si Komeng ditu di Tamalban anjir. Nya da anjir komom teh anjir ban jero nya. Boe ebah. Parah saroceng ieu. Moko awe tapak munding di dituna deui. Kalau lagi badang, kalau lagi runtuh, bikin sakit. Betul munding ya. Kok itu? Iya, goblok. Cek aing modal. Itu makan suji kemarin, dia lewat. Modal. Itu si Ucup pernah itu. Siap. Murah banget. Jalan yuk. Jalan dulu. Gimana nu ngageruan? Urang. Ya. Aja. Udah beli itu udah jalan. Cup. Iya. Buru, ini si Ucup kakak buru. Hai. Manuk ya. Manuk puyuh. Makan lepas. Puyuh asli nah. Iya, kita mah. Ah, tunda nu kitu mah. Awak ada lepas kurang dua. Tewak ieu nya. Oh, berdi. Mana salah. Wah, mana pinteran panan. Lah, kerja. Wah. Tilu. Anjing. Naon ieu? Mang. Ari amang jeung Mang Gejoy kolotan saha Mang? Nyokolotan urang atuh Jai. Urang mah geus 40 si Gejoy budak kamari anjir. 27 paling nya. 27 orang mah kumaha kitu Jai. 27-an. Tuh. Ngora orangnya, si ngora orangnya. Nya. Halo, atuh da orang mah baby face. Sebutna teh Jai. Naon ari baby face teh Mang? Baby face teh kieu. Bangetna jadi kaos bayi. Oh. Ari Mang Gejoy ge juga bayinya Mang. Ledek maneh mah Jai. Bener. Sih gak bayi tuh, cek si Ajay ge heeh. Kan juga bayi bagus. Tapi benar, budak Mataram Ngawadul. Dia bayi maneh. Guys. Bayi bagong. Anjir, anu puas aing anjir. Cing Ajay ku aing mun panggih sok bare duit aing. Kunaon, Brad? Kunaon? Kemung betul. Kemung kunaon? Hitut orang kamari ditahan-tahan aja di kieu teu ngeunaheun na beuteung lagi. Nah, atuh kunaon ditahan kunaon? Era rek dihitutkeun aja di nu muludan atuh. Ya, urang mah ngabejaan, Brad. Sok nahan-nahan hitut. Tatangga urang ge kamari dibawa ke rumah sakit cenah. Manya Astagfirullahaladzim. Kenapa aku percaya ke urang? Dibawa ke rumah sakit kamari. Nahan hitut cenah. kumaha cenah ayeuna? Maut. Innalillahi. Wah. Anjir piraku nahan hitut nepikeun ka maot. Astagfirullahaladzim, teu percaya ka urang maneh mah. Pira aku teu percaya ka urang? Nya heueuh atuh teu percaya mah nya rek percaya ka jenglotnya lu nya. Kalau percaya mah musyrik, percaya ka jenglot mah. Ya, jelema ditatahan. Kabayang teu eueuh nu karuateun kabeh ge. Paeh. Anjing. Terus ngacaprak deui wae ieu aki-aki ampun teuing. Nya heueuh atuh, pan keur ngomongkeun ge hitut, lain jelema ditatahan. Parah anjir. Heuh da patung ya jelema teh. Anjir, aki-aki rempag. Hanya ka lain ngobrol ieu. Pun teuing.